Awas, hati-hati, cek Allah. Di sebagian bojo-bojo anjeun, yang di sebagian anak-anak turunan anjeun bisa jadi musuh ke anjeun. Hati-hati. Manawi sadaya nu hadir wengi ieu ti luhur dugi ka handap, mun ditaros musim kuring kinten-kinten parale kagungan putra anu soleh. Nu gelo ge anakna mah hayang soleh, jelema burung ge anakna hayang soleh, jelema bading ge anakna hayang soleh, jeger tukang bobok, tukang tarok, tukang merosot rokok ge anakna mah hayang soleh. Paribasa cekolot neuteuk leuker mulah jantung tapi ka bapa we teu bener teh, maneh mah ulah nurutan bapa sing soleh gitu. Tapi hayang boga budak soleh teu ujug-ujug. Mudah-mudahan Cep Fajki sing soleh, amin cek abe. Biar nu ngaminan teh jalma soleh, biar hadir, lamun teu hadir lamun teu soleh mah madaratang atuh teh. Katunuh-tunuh jaba can covid corona ge pancan beres. Doakeun mugia we corona sing ngasirna ti alam dunya teh amin. Itu manawi itu aya cuci tangan, aya hand sanitizer, protokol covid na dianggo. Subhanallah ngarango masker. Ya teh dalam rangka naon? Taat ka agama jeung nagara. Taat ka agama, aturan Allah dipake. Taat ka nagara, da urang teh hidup bernegara teu meunang ngalawan aturan pamarentah. Nanyakeun kesehatan ka dokter, lain ka doktor. Kada ibu bisi tadi disebut dokter, lain dokter, wing bisa minta obat ka uing ge enak teh keur gering bisa nu protes nya dokter gering. Kuring mah lain dokter, tapi dokter mah S3, sarjana S1, S2, S3, S-teler ka dituna. Dokter kudu taat dokter ge ka dokter urusan kesehatan. Itu ulah gagayaan iman teh eleh ku corona eta sombong. Boro-boro urang sahabat Nabi oge, sahabat yang dijamin masuk surga saja tetap menjauh tina bencana mah kena ku bencana. Komo atau iman si jujur, komo ama si jujur. Jadi urang ikhtiar etos ikhtiar make tawakal ka Allah, ngadoa we teras kitu nya. Disinfektana lahir batin, disinfektan lahir mah cuci tangan, disemprot hand sanitizer eta mah lahirna. Disinfektan batinna mun tayang ka Allah, teraskeun ka Allah, tirakan ka Allah, ngadoa ka Allah, lahir batin dihijikeun mugia cikeusal bebas tina covid amin ya Allah ya Robbal. Jujun boga pasantren santri dibalikeun pakai protokol covid, pakai box screen, pakai pemeriksaan suhu, kudu mawa surat keterangan sehat dari dokter, mun bisa hasil swab test, mun teu bisa minimal keterangan sehat, langsung di pasantren lagi di karantina make protokol covid kuring oge. Sabab kuring kudu percaya karena ilmu geus diterapkeun ku aturan pamarentah nu berdasarkan sesuai jeung ilmu kesehatan. Tapi kuring ngadoa jeung barudak tiap waktu salat ngadoa, ba'da salat zikir menta ka Allah, geus ngadoa jeung ikhtiar naon kaayanana tawakal ka Allah. Sarua tah model ayeuna Cep Fajki didoakeun ieu jelema ditungtung bikatungtung jelema soleh, lamun teu soleh mah madaratang karesepna moyaki mah teu keur hees. Nonton sinetron bener naon teh sinetron naon zaman baheula mah Cinta Suci bikara resep geuning euceun ningali pasiana si Monica parebut anak jeung si Marcel teh geuning. Tuh ibu seuri tukang lalajo nu geuleuh mah geuning si sate anu judes teh sebel. Jujur mani apa sok lalajo, sumpah demi Allah can pernah lalajo. Geuning menisikan nu sok nonton apal ti mana pun anak nu sok lalajo anu bungsu. Nisuk-isuk mun rek sakola sok ngocoblak ka inungna direkam ku kuring kitu maksudna. Uing mah teu hayang mah nya lalaki beuki sinetron ngerakeun di melankolins pisan. Uing resepna uing mah tinju, MMA, uing mah resepna. Begitu uing mah resepna oktagon, gelut. Paling mun resep olahraga Persib. Karena Persib beuki Cep akan tileutik resep ka Persib teh tiluan da. Nu hiji mah babaturan uing baheula yang ngadengkeun radio baheula can aya TV kalebur teh Pak. Ngadeng radio tiluan, saya tahu mah rukun iman ge 7 babaturan uing. Di mana rukun iman babal genep ceng aing mah 7, nu ka 7 iman ka Persib. Dan saya tahu mah Pak Romi lamun pupujian maghrib rek maghrib sok salah saya tahu mah ulah sok salat di imam. Upami aya masjid mah pribumi atawa semah kajabi aya Persib mah sakitu sih besar beuki Persib. Resepna mah ayeuna teh keur kieu teh keur nonton TV. Ayeuna kudu leumpang ka dieu ya. Lamun lain ku kasolehan sumping moal-moal eta jalma soleh ya.
nupang tebihna aya nu papa ka dia aya seueur nu papa seueur insyaallah nupang tebihna papana pang seueurna ganjarana margi pang seueurna taneuh nu kalengkahanana abdi mah pajujur naik motor langkung seueur margi teu aya taneuh nu kalangkung katincak ban sadaya abdi mah pajujur naik mobil opat banna leuwih loba mata mun ka pangajian hayang loba ganjaran naik toronton naik 12 ban batak tadi didoakeun ya Cep Fajki doakeun sing soleh amin tapi yakin Cep Fajki soleh yakin acan tangtu Fajki Fahreza Al-Fathi cantang tu soleh nah begitu pajujur apa tengah sadar ngadoa Islam tengah sadar ngadoa hayang leungit tina covid ngadoa we unggul teu cukup kitu da Islam ge ngajarkeun ikhtiar batak ajaran Islam ge ngajarkeun doa jeung ikhtiar hayang beunghar urang Cikeusal oyong tuh ngadoa we mau atas we 2 meter asup ka masjid ya rosak lain beunghar lang layeuseuh hayang beunghar mah tuh siga Haji Ujang amin sing jadi haji amin siga Kang Ujang tinggalipan ngajual tanuh beureum geus dijual dihanapna kabeneran aya batu wah dasar kudu beunghar eta teh bukti bakti ti kolot eta teh Kang Ujang teh meni nyahoan pajujun pan aing geus ngobrol jeung babaturanana Kang Ujang mah teu nyahoan euy ngobrol jeung babaturanana pan Kang Ujang mah anak Haji Sidik anu mung sakola mung naon nganganteur bapana we ka Cibingbin ka mana ngorder beas cek Haji Sidik nate cenah lain sakola ahalim abdi mah bade ngajajab bapak we cen kitu hidmah ka kolot geuning teh eleh beunghar aku nu sarakola bener teh hoyang beunghar Haji Pak Ujang sok ikhtiar sok tarokan batuna bener teh olah batuna bener teh tapi teu cukup ngadoa jeung ikhtiar tawakal sabab aya jama ngadoa rajin ikhtiarna oge rajin tapi ternyata teu cocok ka hayang jeung kanyataan kumata kerja manu kitu tawakal lamun urang Cikeusal geus memadukan antara doa ikhtiar jeung tawakal da moal aya jelema aral di Cikeusal dan nu aral teh jalma nu teu tawakal sok lamun jalma tawakal ngamadukeun doa jeung ikhtiar tawakal ka dituna beres iman moal pecah tina dirina da teu seutik jelema loba salah sangka ka pangeran di Cikeusal pan aya nu ngomongna Gusti batur dibeki beunghar we ari abdi teh semplek dicak semplak sakieu kitu ngirup teh irah batur jeung abdi tungtungna iman dijual ningali tatangga nyen imah nyeri sirah ningali tatangga meuli mobil nyeri huntu ningali tatangga maju dagang muriah tatangga meuli parabola meuli paramek tatangga tumpak mobil alus maneh tumpak ambulan kan loba nu kitu bener teh kadang-kadang leuwih parah akidah dijual adean ku kuda beureum ningali tatangga meuli kulkas teu kaduga meuli kulkas nginyeum ka MBK Bang Emok unggal poe ngajaran teng saya berjanji aya Bang Emok di Cikeusal ngerakeun sia teh ngaku berjelma iman salat rajin riba dihakan pajujun aya Bang Emok teh riba kitu nya riba ngabeut riba nginyeum 1 juta nu tepinan teu 1 juta dipotong keneh mun dihitung-hitung mayarna hampir 5 juta nyaho ti mana Pak Jujun pan aing penelitian heula lain aing nginjem ka Bang Emok narajis teuing tah raya ngananya naon teh teh abring-abringan kadang-kadang ibu RT ketuana mun eueuh hiji dicarekan mana yang teu datang jadi teu cair duit aing amit naudzubillah gitu tungtungna ya kitu teh ya gali lobang tutup lobang sabab adean ku kuda beureum gali lobang gali lobang digali menggali lobang untuk menutup lobang tertutup sudah lobang yang lama lobang baru terbuka gali lobang tutup lobang pinjam uang bayar utang gali ampun urang mah ngadoa ikhtiar tawakal mending kene jadi pamajikan tukang tani kanal daki tapi halal rezeki daripada jadi pamajikan pejabat duitna meunang ngabangsa ti rakyat komo ieu mah pamajikan pejabat lain salaki tukang macus yang ngalebok duit riba sia mah ya sangsara di dunia nya cilaka di akhirat gitu termasuk putra sami upami Cep Fajki palaya soleh Pak Ujang kedah dipadukan antara doa ikhtiar sareng tawakal didoakan ku jalmi soleh penting ieu atos sadayana ngadoakeun atos yakin jalma ikhlas saroleh ngadoakeun sadayana ka putrana Pak Ujang leres teh tapi kade aya tugas kadua ti Pak Ujang naon ikhtiar ngajadikeun ieu Cep Fajki jadi budak anu soleh
kena diikhtiaran kena irang ikhtiaran budak soleh flashback kudu malik deh ka tukang panjang lamun hayang anak soleh mah prosesna ge panjang atuh ye ngaji bisa nepi ka subuh lamun rek di tempat tani hiji urang sok